Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hadirin sadayana bodi studio oge anu aya dina layar Zoom. Dinten ieu Pusat Budaya Sunda ngelangkungan majalah Mangle gawe bareng sareng SMKN 10 ngayakeun deui program urang ngawih. Ieu teh minangka kagiatan anu katilu sabada anu ngawitan mah kanggo jenjang SD sasi Juni mutlepat. Lajeng nu kadua sasi Mei. Lajeng nu kadua kanggo SMP tah ayeuna mah kanggo SMA. Oge mahasiswa. Kalaresan di studio di Pusat Budaya Sunda sarumping para mahasiswa anu nuju magang eta Kakang. Anu nuju magang tah ieu wajah-wajahna masih kena salegernya. Tuh. Benten sareng angkatan abdi. Mugi-mugi sadayana nu aya dina Zoom utamina mah tiasa oge ngabandungan ieu program ti Pusat Budaya Sunda dina raraga nami programna urang ngawih. Ari urang ngawih teh memang pemuatan kawih-kawih kanggo pendidikan nah SD atarapi SMP oge SMA anu dimuat heula dina majalah Mangle. Tah ieu sapertos kieu ya aya di kaca palih tengah. Tah itu dimuat heula ngahaja anu ngalanggan Mangle mah tangtos tiasa bari nguningaan Manglena ieu teh edisi sasi Mei. Jantan tiasa bari ningal notasina. Di dia insyaallah simkuring disareng de rencana sareng pun alo ieu teh genut-genut oge alo. Sadare Kakang Sony baris ngadugikeun materi kawihna mugi-mugi boh nu aya di studio, boh nu aya dina layar Zoom tiasa ngiring sasarengan dugikeun ka tiasa ngahaleuangkeun bari jeung apal. Rencanana kapayun ieu kawih-kawih nu parantos didugikeun teh boh nu SD, boh nu SMP, boh nu SMA sapertos ayeuna hiji mangsa mah bade dikempelkeun. Teras we dipelajari da kadituna dipasanggirikeun. Janten anu ngabandungan anu ngiring nyarengan ieu program nya tangtos kadang ngapalkeun di bumane sawang-sawangan hiji mangsa ieu kakawihan teh baris dipasanggirikeun. Nah anu tos ngiringan ti ayeuna mah urang curi star weh. Urang curi star yen kakawihan teh ayeuna ku urang parantos dilatihkeun. Demi judul lagu anu baris didugikeun kanggo SMA judulna teh Liliwatan Tineung. Ieu rumpakana diserat ku Ibu Nurani lajeng rumpakana di sanggi dianggit janten lagu ku Kang Sony biasa ku Kang Sony Riza Windiagiri. Lajeng siga kumaha atuh sapertos kumaha wujud haleuangna urang sasarengan we ayeuna urang ngadangukeun ti Kang Sony. Mangga Kang Sony. Hatur nuhun Om Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dinten ayeuna dina siang ayeuna urang tiasa tepung di PPS Unpad. Simkuring oge ieu aya nu hilap Om Dian lagu ieu teh salerosna baris engke oge diproduksi ku SMK 10 Bandung. Janten Akang Cece Ibu Bapa lagu ieu engke tiasa diakses di SMK 10 Bandung dina YouTube-na di YouTube Karawitan. Kaleresan simkuring ieu nyanap dua alumni aya Kang Edlin anu ieu ku abdi sok disebatna engkoh Edlin terus sareng saderek Nino ieu anu ngaaransemen gamelanana. Ari ayeuna mah diajar teh ngangge kacapi heula mung engke mah kanggo dina konten YouTube mah insyaallah kakawihan anu disanggi ku simkuring teh dina wangun kawih gamelan. Supados naon supados katawis urang Sunda teh beunghar kan gamelan mah seueur waditrana sanes mungungkul ku kacapi. Tah ieu hatur nuhun ka saderek Nino sareng saderek Erlin ieu kaleresan oge
Akang Cece ieu ge sami da alumni tos mahasiswa mung ieu mah engke mah sanes akang disebatna teh sasi Agustus teh janten emas-emas margi ieu mahasiswa isi Surakarta Yogyakarta Edlin mah nyandak seni karawitan ya karawitan Yogyakarta pami Edlin mah penciptaan musik janten ieu teh alhamdulillah alumni SMK 10 Bandung anu berprestasi pisan hatur nuhun parantos sadia kusim kuring teh diculik heula meungpeung teu acan janten emas-emas cekeng teh sok adi heula akang-akang heula jadi akang-akang heula dan ke mah tos hiji Agustus mah janten emas nyariosna ge kemungkinan kana bahasa Sunda teh rada hilap ge mah tapi anapun kitu da sim kuring baris meredih teras ka aranjeuna ieu teh padian teh tos ngadamel teh sareng sim kuring teh genep lagu ya Om ya Kirang langkung genep lagu teras teh engke aya nu enggal deui kamari tos ngintun deui Om Dian kemungkinan ieu teh tiasa janten pamingetangna album mah tiasa janten 2 albumeun da sim kuring mah tetep satia we da ieu murang kalihna balalager engke oge nu ngaransemenna ieu duaan gitu janten ibu bapak akang Cece urang diajar heula kumaha lalaguanana mung panuhun panginten sim kuring ge ieu teh sok hilap da margi ari tos ngadamel lagu teh tos dikotretkeun janten notasi pleng we tara diapalkeun janten panginten panuhun ka operator tiasa ningalikeun notasina abi hilap deui laguna mangga ka akang operator aya manawi tos aya Kang Riki notasina soalna pamirumpa kahungkul mah sok hilap ari ningal dina tab ali teuing da rada ieu socana sae pisan nu kadua oke notasina we unggul wah agung pisan sip mungke halaman etana pangitannya nyuhunkeun digeser-geser abdi oge engke ieu siap-siap di halaman 3 kumaha bentuk laguna tangtos ieu Akang Cece paminu SD mah itu sangat mudah SMP ngawitan rada sesah SMA mah sareng mahasiswa ieu rada sesah tinggal wae biasana dina salagu teh memiliki atanapi ngabogaan hiji tonika atanapi hiji laras tadi dieu mah sim kuring aya madenda teras madenda oge eta aya sabaraha surupan aya madenda ti tugu aya madenda 3 limer teras ngalih kana salendro nah ieu anu disebat modulasi mah nyaeta perpindahan laras perpindahan surupan mung sakedik pami transposisi mah keseluruhan lagu pami sakedik mah kan itu mung sabaraha ketuknya madenda 3 limerna mung 1 2 3 4 5 genep 7 ketuk 8 ketuk teras salendrona 4 ketuk nah eta nu disebat modulasi jadi modulasi mah sebagian pami transposisi keseluruhan kumaha bentuk laguna urang cobian we da abdi ge rada hilap deui nya duh kahalangan ku kamera ieu teh urang cobian angkeungan kamelang pepentasan di Bandung ke Purwakarta enteutna kalebah dinya kana iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadra
kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung piheung antara nya jeung biheung kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung sapertos kitu engke laguna. Nah, Ibu, Bapak, Akang Cece sapertos biasa urang latihan heula sabaris-sabaris mung ieu teh abdi Pak Ganjar, Om Dian kaleresan dinten ieu teh ulang tahun pernikahan. Muhun nu kadalapan. Ayeuna teh rada diancem ku pun bojo teh. Kang, ieu wayahna panto ditulakan. Lamun Akang teu nyana kado. Janten abdi hoyong dikadoan we ku Pak Ganjar sareng ku Om Dian, kadona mah teu pira. Hoyong dipangdamelkeun rumpaka lagu. Siap. Supados engke ku abdi disanggi janten pas mukakeun tulak teh. Tuh ditangtang. Ini hadiahnya. Janten ayeuna Pak Ganjar ngadamel rumpaka kanggo abdi ulang tahun. Pernikahan anu kadalapan. Asik. Siap. Gitu we nyungkeun mah moal-moal nyungkeun nu aneh-aneh pami pertemuan sateu acana mah Pak abdi hoyong di beasiswaan henteu. Di beasiswaan S3 henteu ayeuna mah Pak. Hoyong rumpaka engal we meh istri itu pun bojo tiasa mengmukakeun tulak panto. Urang diajar sabaris-sabaris teteh Akang, Cece, Ibu Bapak ngawitan dina starting point nu ayeuna mah ngahaja ngadamel lagu teh nu tenang. Janten henteu langsung nu meledak-ledak. Margi ujungna rada bebeledagan. Nah, ieu dina ilmu musik aya nu disebat abdi mah nyebutna oge sami sareng maen po atanapi silat Om Dian nya. Di mana tanaga kudu ngabeledag di mana orang kudu reureuh. Jadi sesulit apapun lagu, sahese-hesena lagu pasti kudu aya reureuhna. Tah simkuring ngawitanana ieu lagu henteu langsung bebeledagan. Ngahaja angkleungan kamelang. Tiasa oge nu kaduana pami dumasar kana notasi angkleungan kamelang ya urang cobian ya anu kahiji urang sabaris heula angkleungan kamelang tuh angkleungan kamelang tiasa babari, da ieu mah masih kene ngarenghap, engke ka dituna tah ngawitan. Janten ieu mah simkuring nyandak palsafah oge nyupiran. Pami nyupiran kan teu tiasa langsung kana gigi 5, gigi hiji we heula. Angkleungan kamelang yo angkleungan kamelang ayeuna ngawitan gigi 2 kumaha pepentasan tuh 2 pepentasan sabada kamelang aya 2 titiknya kamelang tuh 2 pepentasan tiasa ti Bandung ka Purwakarta ti Bandung ka Purwakarta tiasa urang cobian pepentasan ti Bandung ka Purwakarta tu 2 pepentasan ti Bandung ka Purwakarta tah dina ilmu ningkarawitan sakitu teh disebatna sagoongan. Nembe sagoongan. Lagu ieu aya 6 goongan. Jadi urang teh sabaraha perseneunana tah? 1/6.
nembe hiji pergenepna tenang tong maka stres keke stres manuturkeun nya. Aduh ieu nu ngadamel rumpaka siap-siap aya hadiah. Asik, yes. Berarti aya hadiah kanggo pun bojo. Abdi semangat ngajarna. Urang cobian di kacapian tetehnya sareng Akang ya. Kosong angklengan kamelang dua pepentasan ti Bandung ka Purwakarta nembe sagoong ayeuna urang diajar goongan nu kadua alah tapi sajajar heula entepna pamitos tiasa ngangge ornamentasi mangkena teh janten kieu entepna kanggo dasar mah entepna kusak kitu oge cekap mung pami pasang giri wayahna kedah rada ngangge ornamentasi pan kita ditinggal teh sanes leresna nada hungkul tapi kakumaha ajen peserta dina ngawasa teknik-teknik ornamentasi entepna tuh dua entepna kupingkeun kalebah dinya biasanya urang hijikeun entepna kalebah dinya satu entepna kalebah dinya tiasa nah ayeuna wah menyeramkan salendro itu laras yang paling menyeramkan sajago-jagona juru kawih biasana atanapi penembang pamitos mayunan salendro nu kirang-kirangna seukeut pendengaran sok malalunur om diannya wayahna kabagian lagu salendro misalkan kakawen seberakan aduh abdi mah kadang-kadang eta janten nyareri waos aduh ieu hoyong ka pangkar heula duh ieu teh rada nyautan biasana sok kitu tapi ieu mah damung sakedik kana iuh-iuh kangen kana iuh-iuh kangen simkuring ieu kumaha ngagambarkeun sasalendroan gaya pilemburan margi kan dina etana antara Kamelang ti Bandung ka Purwakarta kan Bandung sareng Purwakarta teh seueur pilemburan oh urang warna-warna salendro nu rada pilemburan nu mawi dicandak gaya-gaya cigawiran ciawian kana iuh-iuh kangen ya kana iuh-iuh kangen tak ayeuna ka kota Bandung rada melau lagi nu diuntun ti mangsa tepung nu diuntun ti mangsa tepung pami dihijikeun antawis salendro sareng madendang kena janten kieu kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung sareng kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung tiasa urang cobian eta teh tos 2 goong harebat pan nya nembe sabaraha menit urang diajar heula dasarna heula ti ngawitan eunteupna nya sakitu tu 2 eunteupna kalebah dinya kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung urang hijikeun ayeuna ti goongan pertama dugi ka goongan anu kadua keun diajar rieut nya sasarengan angklengan kamelang pepentasan ti Bandung ka Purwakarta eunteupna kalebah dinya kana
iyuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung. Wah, rada romantisnya ada tapi rada aya kesulitan anak ieu ngahaja janten saromantis-romantisna lagu ku Sim Kuring ngahaja oh di dieu kedah aya aspek nu rada sesahna. Tah nah pupuiran notasina. Da abdi mah teu ngadamel notasi nu pupuiran kieu ya. Da di akang sareng teteh aya rumpakan nya. Urang cobian deui ya. Tingawitan deui. Angklengan kamelang pepentasan di Bandung ka Purwakarta entepna kalebah dinya kana iyuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung. Tiasa urang cobian deui ditambihan deui atanapi eta heula. Eta heula sok mangga. Semakin didengarkan tapi da insyaallah ieu teh babari salaresna mah. Da pamina naon oge nu tos terbiasa mah insyaallah kena janten babari. Cobian deui. Ji angklengan gamelan pepentasan ti Bandung ka Purwakarta entepna kalebah dinya kana iyuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung. Tiasa deui bade ditambihan. Cekap mung sakitueun laguna maksad teh kumaha? Urang lajengkeun nya, urang lajengkeun. Goongan anu katilu. Jeung bulan. Tah, tos rudet di paparinan deui ngarenghap heula. Jeung bulan nu terus ngambang. Relatif nyantai nya dana-dana oge rendah. Jeung bulan nu terus ngambang. Tiasa cobian kosong. Jeung bulan nu terus ngambang. Nah ayeuna pamentangan tu dua pamentangan tah ngawitan rudet di dieu siapnya pamentangan heula sakali deui tu dua pamentangan lajengna engke kieu dina lahunan bingbang. Wah ngawitannya dina lahunan bingbang. Dina lahunan bingbang. Dina lahunan bingbang. Tiasa dina lahunan deui tu dua dina lahunan bingbang. Urang hijikeun pamentangan dugi ka bingbang. Tu dua pamentangan dina lahunan bingbang. Deui ji dua pamentangan dina lahunan bingbang. Tiasa muhun rieut keun rieut mah urang diajar deui pamentangan deui ji dua pamentangan
dina lahunan bingbang urang hijikeun ti jeung bulan dugi ka bingbang ji goong kosong jeung bulan nu terus ngambang tu dua pamentangan dina lahunan bingbang tah Akang Cece urang kedah rada tarapti ditinggal dina harga notasi eta aya 0 aya titik pami 0 mah berarti eta tos teu kengeng deui aya sorana naon tak engke kan tina bimbang itu kadituna kana reuntas ya tak kana reuntas teh eta 0 berarti eta tong panjang teuing dina lahunan bingbang margi engkena bakal disambung sapertos kieu dina lahunan bingbang rentasna dilebah dinya nah ieu sim kuring hoyong nembongkeun yen nu nyanggi lagu teh sanes istri pameget hoyong ningalikeun rasa naonnya maskulin rentasna didinya mah rada-rada tegas rentasna dilebah dinya tah tapi sim kuring oge ngemutan bisi lagu ieu engkena di ku istri janten maskulina aya feminimna oge aya gagah heula nembe kana feminim rentasna dilebah dinya tu 20 rentasna dilebah dinya tiasa rentasna dilebah dinya tiasa urang teraskeun dina ulekan kakangen dina ulekan kakangen yo dua dina ulekan kakangen deui dina ulekan kakangen pami dihijikeun janten kieu rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen tu 2 goong kosong rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen tiasa urang lajengkeun ayeuna ku sim kuring diberes di pasihan anu rada nyalse nu disulam tu 2 nu disulam tiasa nu disulam ku asih kasadra oke nu disulam kosong ku asih kasadra tah urang tinggal 1 2 nu disulam tu 2 ku asih kasadra sakali deui nu disulam tu 2 nu disulam tu 2 ku asih kasadra urang cobian tina rentasna dugi kasadra dam goong rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam 2 ku asih kasadra cobian ayeuna ti jeung bulan dugi ka ku asih kasadra tu goong kosong jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bingbang
rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam kosong ku asih kasadra tiasa urang kacapian ayeuna ti jeung bulan kosong jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen tu dua nu disulam ku asih kasadra tiasa sakali deui nya kosong jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadra Akang Cece urang sambil oge ngaanalisis laguna mangga tinggal notasina nu tadi goongan hiji sareng dua mah seueur perpindahan laras sareng perpindahan surupan alasanana tina naon tinggal deui rumpakana margi rumpakana teu patos teuing pararadet. Nah sim kuring ngemutan oh naon atuh ieu kesulitan lagu nya atosnya urang emutan oh ieu mah kedah kesulitanana dina aspek musikalitas khususna perpindahan surupan sareng laras. Goongan katilu sareng kaopat mah mangga di luhurna teu aya keterangan ngali surupannya tuh di pali ditu. Teu aya madenda titugu saupamina madenda anu alasannya apa? Karena rumpakana seueur pisan kosakatana. Kadang-kadang sim kuring oge tah dina rentasna eta teh rada capek salarasna manumawi. Oh iya mah berarti nanti kekuatannya bukan laras, tapi kekuatanana dina ritmis, dina ketangkasan juru kawih tiasa marigelkeun wirahma. Sanes katangkasan juru kawih dina ngulinkeun laras sareng surupan. Numawi atau saya surupan mah sareng laras nama madenda titugu we nu biasa gitu. Henteu dirobih-robih. Pami nu ngawitan mah kesusahanana nyaeta dina laras sareng surupan mah nggak ditinggal deh itu. Tuh itu madenda titugu, goongan kahiji, goongan kadua, nah aya madenda 35 salendro sareng madenda titugu. Tah goongan katilu sareng kaopat nama plos weh. Eta mah dugi kana ref nu ujung oge neme we sakedik pisan eta. Madenda ti panelu mung sakedik mung opat ketukan dilajengkeun kana madenda titugu. Janten sim kuring oge henteu dugi ka seueur teuing paripaos Om Dian mah teu giung teuing pindah-pindah surupan sareng laras tapi kumaha ngolah laras surupan nu mung sakitu tapi engkena juru kawih katawis tiasa ngulinkeun laras ngulinkeun emat ngulinkeun melodi anu disusun ku sim kuring. Tak urang cobian ayeuna sakali deui anu goongan katilu sareng kaopat. Berarti eta teh nu mana rumpakanna teh Akang Cece? Jeung bulan. Laras urang cobian nya. Jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang
rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadrah. Pas nyebatkeun kasadrahna eta aya reureuh sora nu mawi nu disulam rada ngotot ku asih kasadrah. Ngahaja didinya simkuring teu ngagunakeun ornamentasi anu bebeulitan tapi memang sadrah we gitu. Ku asih kasadrah mung mengandalkan legato dina notasi aya garis nu lengkung gitu Akang Cece aya teh eta teh tawisna atanapi hartosna eta teh legato mung dilewat nya dilewat hungkul kasih kasa mung dilewat hungkul sadrah dilalewat hungkul. Urang cobian ayeuna ti goongan kahiji dugi ka goongan kaopat. Hilap deui cenah. Tong boroning Akang Cece abdi oge kedah ninggal ka ditu. Hilap nu ngadamelna oge. Urang cobian nya. Hiji angkleungan kamelang pepentasan ti Bandung ka Purwakarta entepna kalebah dinya kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang tu dua pamentangan dina lahunan bingbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadrah tiasa sakali deui muhun teu tiasa mah wios gege janten tiasa pami latihan terus margi nami program oge hayu ngawi gitu. Urang ngawi hayu ngawi urang ngawi ya urang cobian deui nya ti goongan hiji dugi ka goongan opat. Ji angkleungan kamelang pepentasan ti Bandung ka Purwakarta entepna kalebah dinya kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bingbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadrah. Tah Akang Cece urang sambil oge saha nu terangnya engke teh ieu teh nu mahasiswa teh semester jurusan sastra Sunda. Nah, nu sastra Sunda oge kedah terang pangintennya pami ngarumpakaan lagu teh kedah kumaha engke nyanggina kumaha urang tinggal nu goong 3 sareng 4 kunaon eta didinya janten sesah
puisina jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna di lebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadrah kirang langkung jantan aya sabaraha bariseun jeung bulan nu terus ngambang hiji pamentangan dina lahunan bimbang dua rentasna di lebah dinya kanu katilunya dina ulekan kakangen opat nu disulam ku asih kasadrah kesusahanana eta teh 5 baris Akang Cece sedengkeun simkuring dina bahasa musikal kedah tetep sadayana 4 baris pami ngadamel 2 goong teh nu mawi baris katilu dina puisi katilu sareng kaopat eta kedah dijantenkeun baris musikal katilu dipaksakeun nu mawi urang capek pisan rentasna di lebah dinya dina ulekan kakangen ieu oge tiasa kieu Akang Cece tiasa janten baris hiji kanggo notasi nu kahiji baris 2 notasi nu baris nu kaduya nu katiluna nu katilu hungkul nu kaopat sareng kalima tiasa eta dihijikeun tapi urang tinggal konteksna rentasna di lebah dinya misalkan eta teh parat ngenongkeun nya tah bade ngagoongkeun dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadrah justru interpretasi simkuring selaku orang musikal eta oge bahasana kedah diimeutan oge Om Diannya janten nu leresma rentasna di lebah dinya dina ulekan kakangen nembe reureuh eta sakenonganeun sabariseun nembe nu disulam ku asih kasadrah janten engke teh pami Akang Cece mangdamelkeun rumpaka entong bebas-bebas teuing karunya ka juru sanghi bisi pingsan gitunya bilih pingsan kena soalna rada sesah ieu salah satu kasusna nu di luhur teu patos teuing sesah geura sok angkleungan ka Melang sabaris pepeuntasan ti Bandung ka Purwakarta enteupna ka lebah dinya kana yuh kangen tah ieu ge rada pi omongeun ieu ge 4 nu diuntun ti mangsa tepung 5 tapi eta mah teu patos teuing sesah dibandingkeun nu baris goong katilu sareng goong kaopat eta kesulitanana kanggo simkuring rada lumayan gitu teras oge pertimbangkeun oge naon Om Dian namina teh engang ya seueurna jumlah engang eta oge diemutan oge tong seueur teuing entong oge sakedik teuing salah sawios contona lagu Panano pang capek-capekna pang hoream-horeomna Panano ngadamel puisi pama nyalira biru dina rap eta nyebutkeun biru kedah sakenongan janten biru teh kedah panjang dam 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 biru padahal mah tina 4 ketukan eta kan tiasa sabaraha kecapeun nya eta teh capek kana nu gaduh bengek mah gitu nya nu gaduh asma mah eta teh capek dam 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 biru nyebut biru wae kan urang mah biru ari ieu kedah sabaraha ketukan 5 ketukan tah janten eta rada kirang proporsional kanggo ngadamel lagu mah gitu nya sok capek ka juru kawih tapi pami misalkan pertimbanganana da memang saya mah ngahaja hayang ningalikeun yen juru kawih teh atanapi Panembang atanapi sinden meh parigel mangga bedana pami dina pesindenan mah Om Diannya tiasa dirajek cangkurileung misalkan cangkurileung cangkurileung tiasa kitu coba biru nu lagu Panano biru wah meureunnan ngadat Pananona oge nu ngadamel laguna oge da soalna dina kawih Wanda Anyaran dina Cianjuran mah teu ilahar ayana ngarajek kekecapan komo dugi ka ngarobih makna ieu bibi maksudna bibi saha deh bibi biru kan moal mungkin eta mah wayahna kedah lemat pami dina pesindenan mah memang ilahar cangkurileung sapertos kasus nu tadi gitu tak ayeuna aya deui kasus tuh tos kasus deui wae dina rap urang aos heula ka Melang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung tos we mung sakitu rapna teh aduh cik teh pusing ieu kuring rumpakan mung sakitu-kituna tapi ieu
cita rasa lagu can beres, matakan simkuring mengulang deui. Kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Neme sagoong, aduh ieu kurang sagoong. Ah diulang we deui. Tapi triknya apa? Triknya lagu, melodi lagu teu kengeng sami. Urang kupingkeun heulanya, urang kupingkeun heula sateu acan urang diajar. Kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Rumpakan sama saminya, tapi kesannya dibedakan. Nu kahiji marendah, nu kadua emosina lebih dipertegas deui. Sok sanajan di kalimat terakhir itu disantaikan lagi. Ngan anger we sasantai-santaina lagu abdi anger rudetnya. Kanggo anu awam mah. Tapi da namina oge hayu urang diajar ngawi, urang diajar we sasarengan. Urang lajengkeun kana rap. Kamelang kadua ikhlas, yo. Kamelang kadua ikhlas deui. Kamelang kadua ikhlas, terangkeun. Nganteng jadi liliwatan, nganteng jadi liliwatan. Hijikeun goong kosong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan. Teori simkuring teh lagu teh ieu santai kene kadituna rudet nya sakali deui kamelang tu goong kosong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan. Biasa sakali deui tu goong kosong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan. Tiasa urang lajengkeun antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Pami dihijikeun janten kieu. Antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Tiasa gong antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Ti kamelang urang cobian. Goong kosong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Nah, Akang Cece tingali oge aya keterangan notasi teh sok rudet, aya keterangan laras, aya keterangan surupan, aya keterangan pirigan. Naon hartosna pirigan dirangkep? Pirigan dirangkep teh lebih ngebit. Tapi tempo sok sanaos dirangkep, kacapi, kendang atanapi gamelan dirangkep, vokal mah justru lebih lambat di tempo satu acana. Janten pami misalkan nu awal mah goongan hiji dugi ka opat masa kieu. Tah, pami dina nu dirangkep langkung dikenoran gong kamelang ka karaosnya rada benten sakedik. Tah eta teh namina teh dilungsurkeun, piriganana dirangkep. Ieuna didobel cara mirigna, bentena kumaha sapertos kieu. Dina ulekan kakangen nu disulam
asih kasadra. Tuh ieu na tak ieu nu disebat dirangkep teh. Tempo mah lebih kenor, tapi cara memainkan 2 kali lipat. Janten logikana pami 2 kali lipat, pami tempona sami eta bakal kabereg-bereg. Engke teteh sareng akang nyanyina janten kieu ngawihna nu disulam ku asih kasadra kamelang kadua ikhlas janten teu nyalse nu mawi pami dirangkep teh kedah di kenoran. Urang cobian nya kamelang goong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung tiasa sakali deui sim kuring nyandak vokalna tinu sateu acana nu disulam ku asih kasadra kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung sim kuring ieu teh kaemutan lirikna sami notasina benten analisis ti padian. Dina pertemuan satu acana kantos ngabahas lagu Mangkoko teh Om Dian teh nya anu turun hujan di pengkolan. Lirikna Mas Sami bentuk laguna nu benten. Janten eta-eta keneh. Teras aya deui lagu Payoyo Risyaman Pileuleyan Dayeuh Bandung. Pileuleyan Dayeuh Bandung nu dikantun ulah ngun. Engke teh pas nu ka terakhirna repna Pileuleyan Dayeuh Bandung. Nu dikantun ulah ngungun tak eta nu kusim kuring dicanakna tak ieu oge sami ngan pedah ieu mah sakedik lah gitunya repna hunggul urang lajengkeun tadi teh dugi ka nya jeung biheung goongan ka sabaraha akang cece nya berarti 1 2 3 4 berarti goongan ka 5 oke dadadang biheung tak ayeuna kamelang kadua ikhlas kamelang kadua ikhlas cobian kamelang kadua ikhlas siap nada tingginya nganteng jadi liliwatan nganteng jadi liliwatan tina kamelang tugoong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan eta mah nu kadua pami nu kahiji kumaha kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan ari ayeuna nu goongan kagenep janten kumaha kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan tiasa oke, sakali deui. Goong kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan. Nah, ieu sim kuring kainspirasian aya tina salah sawios lagu pesindenan nami laguna Gawil Barang atanapi Gawil Satria. Melodina rada dicanak sakedik antara nyap jeung biheung antara mimiti ieu rada wah terkejut antara nya jeung biheung 1 2 3 antara nya jeung biheung tah langsung slow antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung urang hijikeun engkena janten kieu antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung yo antara
nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Urang cobian rap na hungkul ti kamelang nu pertama dugi ka goong terakhir. Wah, ngesang-ngesang. Nu disulam ku asih kasadra, kamelang kadua ikhlas, nganteng jadi liliwatan, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung, kamelang kadua ikhlas, nganteng jadi liliwatan, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Nah ting calalengir kieu pas keur antara nya jeung biheung. Nah itu salah satu jebakan lagu ieu kan tinu santainya. Gamelang kadua ikhlas, nganteng jadi liliwatan, santai keneh, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung, gamelang kadua ikhlas, tah mimitina nganteng jadi liliwatan, tarik, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung kitu. Ieu mah lagu teh nembe nu babari teh, nembe genep lagu. Biasana nu paling sukar itu aya dina karawitan Sunda sabada Nasim Kuring penelitian lagu Mang Koko, sajumlah 403 judul lagu. Aya bentuk lagu nu ciptaan Mang Koko kalebet puisina teh puisi balada Om Dian ya. Puisi balada Kembang Tanjung Panindeungan di antarana pas dianalisis sareng aya reumis beureum dina eurih eta aya kana 80 goongan. Ieu mah mung sabaraha goongan? Mung genep. Da ieu mah disebatna kawih tina sajak naon Om Dian ieu teh sajak sanes baladanya ieu mah nya. Sajak liris. Ieu mah sajak liris, janten pami lagu nu kieu mah sajak liris mah biasana dalam satu sajian lagu tiasa disanggakeun 2 kali uihan. Tapi pami sajak balada mah nu dijantenkeun lagu balada sakali penyajian teh mung sarambahan wungkul. Gitu. Urang cobian ayeuna rap heula nya. Rap heula dugi kana rap nu tinggi teh. Urang cobian. Nu disulam ku asih kasadra, kamelang kadua ikhlas, nganteng jadi liliwatan, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung, kamelang kadua ikhlas, nganteng jadi liliwatan, antara nya jeung biheung, antara nya jeung biheung. Istighfar heula sadayana, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan ieu cocobi enggal rengse. Mangga Akang Cece tiasa ngaleueut heula bilih hanaang. Abdi ge bade. Teteh mah eungap teh teu patos teuing ageung, Sim Kuring ieu nyanyana kantong Doraemon. Komo abdi. Tong boroning teteh nu nyiptakeunana oge eungap. Kalarasan ieu punten pisan Ibu Bapak Akang Cece suanten nuju kirang prima. Sakieu teh. Aya Pak Ganjar sok kitu sok julid gitu teh. Akang tadi sareng Cece nembe mah urang sabagian urang cobian ti luhur pisan. Ti goongan kahiji dugi ka genep. Kumaha Pak? Wah, Pak, cenah kira Pak. Langsung hancur. Urang cobian ya, urang cobian sakali uihan mah disarangan heula,
Uihan kaduana abdi bade jempe. Dilosnya, dilos siap. Nu mawi ngapalkeun, siap. Kumaha? Tah, dicek hiji-hiji. Dicek hiji-hiji. Mau dia? Iya, anu tiasa di hadiahan sisir kerop. Sisir kerok cenah tuh. Urang cobian nya sakali rambahan mah disarengan heula, engke dijeda ku intro, nembe urang majeng nya. Kosong angklengan kamelang pepentasan di Bandung ke Purwakarta entepna kalebah dinya karena iyu-iyu kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang di dua pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadra kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung. Nah ayeuna ieu gegebegan mah wilujeng tandang simkuring bade jempe tah mikna ge dijauhkeun. Oh mak bisa nanti ada dua kemungkinan kumaha tah tiasana teh antaranya jeung biheung tah bentena heureuy MSN sareng heureuy profesor eta berkualitas sakedik we ieu teh aya dua kemungkinan antaranya jeung biheung nya urang cobian nya nah nya tiasa atanapi biheung teuing urang cobian aduh siap goong kosong Di Bandung ke Purwakarta antara
tadi rada sakediknya di wartosannya. Ya tuh nanaon lah sakedik pisan eta. Beungpeung paganjarna ka ruanganana deui. Da pami aya mah abdi ge teu wantun. Tah ieu teh rada aya pertarosan, Om Dian. Biasana mah anu kahiji teh naon teh pangwilujeng rumpakana Om Dian. Teras teh anu katumbiri ya, katumbiri Om Dian. Rada aneh ieu teh nah cik teh rumpakana Ibu Nurani teh sahana padian ieu teh. Guru ieu teh eta na pisah ieu teh. Eta kalangkang dina enteung eta. Oh. Kalangkang dina enteung Mang Dian. Aku tahu. Aku tahu jawabannya. Oh berarti nama samaranana Nurani banget. Aduh paingan jero pisan ieu nya. Jero pisan. Ya Akang Cece hormatin simkuring neda widi waktos sakedapan tiasa muka heula Instagramna heula sakedap. Mohon asik. Ayeuna abdi bade promosi heula. Promosi anu kahiji Akang Cece bilih meryogikeun notasi-notasi lagu karya Pribados boh eta rumpakana aya nu ku Padian, aya nu ku Prof Ganjar ya. Aya oge nu rumpakana nu kamari teh Butias, nu peserta mingguan kamari sanes mingguan kamari nu sasi kamari didamelkeun laguna aya dina Pustaka Suara Sunda. Mangga Akang Cece tiasa di naon teh namina teh di follow ya. Instagram teh di follow. Lumayan eta teh Akang Cece aya karya-karya simkuring oge rumpakana aya nu kengeng simkuring aya sastrawan Sunda Pustaka Suara SWARA janten sanes Suara Sunda Pustaka Suara Sunda eta Instagram karya simkuring janten simkuring Om Dian ayeuna ngawitan aya kamelang Akang Cece kunaon simkuring ayeuna rada rajin kana ngadamel notasi dibentukeun foto ieu salah sawios kamelang di antawisna kamari aya kajantenan oge lah nu teu dipiharep ku urang saleresna mah Panano komponis kebanggaan urang ayeuna tos ngantunkeun tahun 2000 sabaraha Om Dian nya 2010 ayeuna 2002 genep Panano teh keluarga Panano khususna hoyong ngayakeun gending karesmen perang karya Panano tapi dokumenna ical teu kapenak. Pas dibuka teh ternyata aya sesana lapukan. Tajanten eta salah sawios nu nyadarkeun simkuring, aduh meureunan mun kuring hiji mangsa mah kudu tilar dunya teh bisi jaganing geto anak incu hayang muka tutungkusan karya teh di mana. Nu mawi simkuring ngadamel dina Instagram Pustaka Suara Sunda. Lalaguanana ngahaja notasi teh pan pami notasi biasa mah kieu Akang Cece nya simkuring mah diendah-endah ngangge gambar gitunya ngangge gambar tujuanana naon pami seratan tangan simkuring awon siga ceker hayam benten deui sareng tulisan Mangkoko mah saya pisan malihan data oge aya sadayana di Pusat Budaya Sunda Unpad tos di scan karya-karya Mangkoko tah simkuring mah teu wantun pami nyerat tulisan tangan nyalira mah numawi urang kumpulkeun cekeng teh kapun bojo teh di suara Pustaka Suara Sunda didinya tos aya sabaraha lagu sambil ngemut-ngemut margi kapungkur oge kantos ngadamelan seueur lagu kalebet lagu pertama simkuring sareng Om Dian oge nuju simkuring kelas 3 SMP Om Dian oge teu acan di UPI nya nuju di Bandung TV keneh harita tugasna mangdamelkeun rumpak eta teu acan lebet kadinya tah supados ngemut-ngemut deui lalaguan nu tos aya supados kadokumentasikeun janten harapanana Akang Cece hatur nuhun pamitos nu follow tiasa oge di di share karerencangan Akang Cece aya Instagram Pustaka Suara Sunda gitu. Mangga ayeuna saha nu bade nyobian nyalira? Tah, tos aya nu nunjuk. Saha teh saha? Mangga Kapayun. Cek 1 2 3 tuh mikna tos aya. Asik. Duh ngan hanjakal teh. Kania Dewi. Oh Karunia Dewi. Karunia Dewi. Pasti dami payunan nenden. Muhun biasanya menenden. Mangga teh mudah-mudahan we Pak Ganjar masihan hadiah. Soalna
pertemuan satu acara mah sok dipaparinan hadiah buku anjeunna. Tah, mangga Teteh Ngawi. Pak Ganjar ieu nu bade kaul. Wios Pak Ganjar ieu nu bade kaul hadiahan. Tah kitu we abdi mah bagian ngomporan. Angklengan kamelang bepentasan di Bandung ke Purwakarta tepna kalebah dinya kana iuh kangen nu diuntun di mangsa tepung jeung bulan nu terus ngembang pamentangan dina lahunan bingpang rentasna di lebah dinya dina ulekan kakangan nu disulap ku asih kasatra kamalang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung kamalang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung. Teh semester sabaraha teh? Semester 5 sip hatur nuhun Pak Ganjar kantun nagih hadiahna mah ka Pak Ganjarnya abdi teu nyenak hadiah. Puguh abdi ge hoyong dihadiahan ieu hadiah ulang tahun pernikahan. Mangga saha deui Akang Cece? Yuk mangga lempar mic ayo nembe saurang ya. Atanapi punten bilih aya nu tina Zoom. Tiasa dibuka Akang bilih aya nu hoyong ngawi. Aya saha wae nya biasana aya Kang Yogi ya. Kang Yogi si bayi sehat. Oh lanjut kelasnya berarti nya. Kakak kelasnya muhun murid pribados. Cep Yogi aya atanapi oh di dieu tos aya ibu-ibu bapak-bapak mangga. Aya kanti saha kanti rerencangan teh. Oh saha? Oh Handi, Kang Handi saur rerencangan sanes abdi bisi izin ya. Rerencangan ti Unpad saurna bilih bade ngersakeun kaul ye Kang Handi. Margi ieu off cam ye. Bade ngiringan kaul. Aya hadiah ka umroh ka Mekah tapi jalan kaki. Teu aya pamit teu aya mangga nu di dieu atuh mangga Teteh Akang. Teu aya wah piraku atuh. Ayo saurang deui pameget. Iya, papelang-pelang. Henteu cenah abdi mah sanes pameget cenah ngadadak we. Ayo urang sasarengan we lalaunan tong isin-isin. Akang Teteh ngawih teh hiburan anu pangmurah-murahna. Margi teu kedah ngamodal, pami ngacapi mah kedah ngamodal gaduh ngacapi. Vokal mah ngawih mah nembang mah nyinen mah modalna mungkul sora ari soanten urang pantos dipaparinan. Janten mangga ayeuna mah tong isin-isin. Atuh da abdi mah isin nu mawi tong isin-isin. Mangga kantun hiji pan tadi teh tos hiji yuk. Siapa? Saha? Ayo. Pami teu aya urang cobian deui sasarengan supados langkung apal. Tah mendingan kena kitu.
Nah, urang cobian, ieu caritana simkuring henteu langsung ngong lagu, nanging urang cobian ngangge intro lagu. Gong kosong angklengan kamelang pepentasan di Bandung ke Purwakarta entepna kalebah dinya karena iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadra kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung amelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung kitu teteh lagu simkuring teh sareng akang cik ieu mah simkuring bade panasaran Pak Ganjar jiga nama nuju rada sibuk manawi ieu mah akang teteh ngagaduhan sajak atanapi rumpaka wah Pak Ganjar tos saya Pak hadiah kanggo abdi teh Pak wah teu kaudag euy cenah tah manawi ti akang sareng cece aya teu kado kanggo abdi tah nya eta taeun teu bisa aduh Purwakarta cenah mana menuju hiji apaleun muhun tadina bade ditagih sate marangi tuh munga haji catejan aduh 30 tahun saya eta akang teteh pameget tah cenah saur Pak Ganjar sok daripada teu kengeng deui di dieu magang di dieu cenah tah sok sok ya beres ku abdi mah hese ku bapa mah piraku teuing aduh cenah ieu mun nolak kumaha sok mikna Kang cenah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. paingan bari diciwit jika nurek ceramah cenah aduh siap Kang baca kosong angklengan kamelang
Asan di Bandung ke Purwakarta entepna kalebadinya kana iu kangen nu diuntun di mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bingbang bentasna dilebah dinya dina ulean kakang nu disulap ku asih kasada kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung pamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung. Tah geuningan parantos aya 2 peserta biasana Pak Ganjar ngaluarkeun hadiah tapi tadi ngaluarkeun hadiahna munggah haji mung tadi teh anjeunna mah jago lepas tanganna teh sok we cenah daftar we heula da 30 tahuneun cenah mangga nu sanesna Pot. tah saha tah Ya pot, nyanyi pot. Nih. ye ieu mah kumaha atuh jol kikieuan wae naon ieu kieu gerakan tari kumaha maksudna Akang teteh sim kuring oge ieu teh sastra Sunda Om Dian sadayana sastra Sunda aya nu gaduh sajak teu Tah, kamari sa nu nyajak teh? sa nu nyajak aya sajakna oh di file HP oh tos aya panjang teu sakedik nyaan oke kintunkeun ayeuna sim kuring bade non teh bade atraksi sabara meniteun nyanggi lagu rumpakan nu engal ya sok ayeuna abdi ieu can kenalnya teh sa Lulu gua gitu pangintennya ya Lulu gua oke mangga teh Lulu dikintun panginten ka pariki supados tiasa di print heula janten ke abdi nyuhunkeun kertas kosong atanapi ieuna janten tos di print ku abdi bade di sanggi rumpakana dijantenkeun lagu Kang Riki tiasa dibantos abdi bade atraksi deui ayeuna mah ti mahasiswa kamari mah abdi di ieukeun teh ku Pak Ganjar langsung sajak Pak Ganjar sajakna rada rudet Akang Cece kamari duh abdi teu warantun teuing nya nuju Pak Ganjar teh 14 menit salami nyanggi teh mudah-mudahan ieu ponok gitu rada gegebegan tadi oge mudah-mudahan cik teh ponok tong panjang gitu nyaan teh ponok teh tong ngadadak ditambahan deui oh mangga ponok ayeuna ieu nu bade masihan teteh punten engke dina ieuna nya rumpakana nami lengkep teteh sareng ieuna non teh alamat IG nu teteh margi engke ku abdi bade di wengi atanapi enjing langsung dicetak di IG janten langsung di ieukeun di non teh kolaboratorkeun gitu bisi pajarkeun ieu teh Kang Sony teh ngabohong teu ngadamel lagu teh oke kita buat sekarang abdi mau wakan ningali tahnya proses penciptaan lagu nah nyungkeun heula pulpen teteh nyungkeun pulpen proses lagu sadayana di etangnya ngangge stopwatchnya
Supados janten saksi, mangga bade ku teh lulu nyalira mangga. Teh lulu emut keneh teh ieu ngadam lagu sabaraha menit? Ngadam rumpakana? Sawengi sabaraha jam? Oh, mud-mudan gitu Abdi nya. masihan dina kolom Proses chat. penciptaan lagu sanes ketika simkuring ngotret. Tapi simkuring maca naskah oge eta tos kalebet proses penciptaan lagu. Siapnya? Tos aya nu bade ngetang, sanu teh ngetangna teh lulu langsung. Oke, siap. Siap teh? 1, 2, pencet. Wah, ngabohong panjang geuningan. Oh, dua ini ya. Dua sajak. Ngagebog atuh. Wah, nu kananga ya. Ieu teh ari sajak kananga rada oke lah. Oke. Tos sabaraha menit teh?
Pulpen teu ayaan. Pulpen, wait. Aduh, alah, waktu berjalan. Alah, sabar menit. 5 menit, aduh, rada gengsi ya lamun lama-lama teh. Beri ngapal kira tuh. Iya sok enak. Urang teh hiji-hiji. Kemana kudu nengan deui. Geus hiji. Teh mikir handap we sigana laguna. Masih ya. Tengse. Sabaraha menit teh? Gagal. 5 menit 50 hiji detik PBS Unpad. Kaping sabaraha? Oh, tanggal nikah ya. 30 Juli 2026. Kado kanggo mami. Pura-pura lah itu teh biasana. Supaya katingalinya Bapak mah sok gitu ungal-ungal oge harita oge aya pun bojo ka dieu neng cenah. Bapak ngaheureuyan neng kamari si Akang ka dieu cenah jeung nu buukna pirang. Pak naon ieu teh bapak teh sok kahasut pun bojo geus ngadelek weh. Aduh cik teh geus ngakepeg we aduh ieu mah moal balik. Pas bade wangsul karo rompok. Neng lamun si eta ka abdi teh nya. Lamun si eta macem-macem bebeja we nya ka abdi cenah. Aduh naon pasea teu ditanyana tak kitu gara-gara Pak Ganjar. Akang cece ieu laguna. Kenanga sengit sumebar ditetep angin gumeleber ngahiliwir tepi kakulon kananga endah ngagupagayan ngondang euteup dina kembagangna matak betah nyicinganana kananga nu sakitu lobana lapur ka bawa ku angin ngaguruh ka mana kudu neangan deui ngalang ka juru jagat nu jauh. Sakitu lagu 5 menit 50 hiji detik ti Teh Lutfi Rosdiana. Mahasiswa semester seberapa teh? Semester 7. Iya semester 7 sareng mantan mahasiswa semester kolot. Mangga ieu aya naon? Oh, ieu mah informasi ya. Sampurasun Nadawidi Simkuring sareng Yayan guru bahasa Sunda
SMA IT Torik bin Ziyad ngiringan Aub ke Kang ngiringan Aubna ngiringan Aub dina ieu acara. Oke. Kaluhur eta naon 30 Juli Gumulung. Wah, iya aya hadiah ye. 30 Juli Gumulung ngadahup kadua insan mangka paheut sakaheman Kang Soni miwah Neng Fitri ayeuna tinepung warsa sakatineung sakabagjan. Wah, hatur nuhun. Nu ngahleung itu tadi teh. Tah nya ari abdi nyiptakeun lagu tara dihadiahan di dieu ku Bapak. Hoyong disanggi pih, oh iya ti Kang Yogi Bindara 30 Juli Gumulung. Oh iya si Kang Yogi Kang Yodi ngadahup kadua insan mangka paheut sakaheman Kang Soni miwah Neng Fitri ayeuna tinepung warsa sakatineung sakabagjan. Muhun Yogi nu kirang langsing. Rada kahandap deui aya deui teh ieu teh. Mung sakitu ponok-ponok teuing atuh kurek di nya paling-paling oge bisa jadi ieu mah tiasa kanggo mamawas Cianjuran ku abdi di Akang Cece ieu tiasa di ieu nya tiasa di print insyaallah engke ku abdi baris didamelkeun lagu di rorompok saatosna simkuring tepang heula sareng pun bojo supados langkung romantis. Eta aya nu hadir saha eta teh Kang Koswara ya hadir mohon atur nuhun. Ayeuna tos tabu sabaraha ieu teh Om Dian jeung kabur di ka mana deh. Tabu sabaraha? 2-4. Nah Akang Cece simkuring ayeuna salian ti baris kumargi acarana urang ngawih sanes wungkul baris ngajarkeun kumaha cara ngawihna tapi urang sharing diskusi Akang Cece ya urang buka wae pengalaman urang sewang-sewangan gitunya da panginten da urang teh sebagai masyarakat atanapi mahasiswa nu terpelajar urang biasakeun gunem catur panginten bilih aya kritik saran gitunya ngeunaan lagu pribados sareng nya duka ieu teh duka padian duka istrina lah ieu teh jeung aya naon teh istilah nurani sagala gitu mangga bilih aya nu bade didugikeun ti Akang Kali Cece mahasiswa mahasiswi ti Unpad oge ti tamu nu sanesna mangga diantos. Bilih ieu mah Kang Soni ieu teh lagu teh hese teuing atanapi naon mangga bilih bade aya nu didugikeun urang diskusi heula sharing diskusi kanggo naon ieu oge panginten tiasa bahan evaluasi kanggo simkuring engke kapayuna margi ieu unggal sasih simkuring ngadamelan lagu nu enggal sareng Om Dian gitu bilih aya masukan atanapi bade nu aya dipadungdengkeun ti rekan-rekan mahasiswa, mangga. Kumaha neng? Harewosan, tong harewos bojong atuh. Bilih aya nu dirugikeun. Nurul. Tah Nurul cenah tah. Ya Nurul. Kumaha? Mangga. Kang Edwin punten ka teh Nurulkeun. Cek mohon hatur nuhun Kang sataacana kumargi abi ngaraos naon nya bingah marnya bingah oge ninggal Akang dina dinten ayeuna kitu nya urang sasarengan ngawihkeun ieu lagu kitu nya sarasna kanggo abi mah kawih-kawih Sunda teh hese gitu leresnya sesah pisan gitu sesah kumargi nya eta teu biasa teh gitu teu biasa ngawihkeun lagu-lagu Sunda gitu tah ayeuna hoyong panginten hoyong naros gitu Kang kanggo abi anu teu biasa kitu nya ngawihkeun lagu-lagu Sunda pami ngadagukeun mah sakapeng osok ngadangukeun kitu nya. Nah anu jadi sesah teh ngawihkeunana pami abi nu teu biasa ngawihkeun lagu Sunda
kinten-kinten kedah kedah kumaha tapi aya kawih anu mana heula nu kedah di lakonan gitu nya kanggo akhirnya tiasa ngawihkeun laguna gitu. Om Dian widi ngawaler. Atuh nuhun teh saha teh namina teh? Nurul. Teh Nurul. Ieu mah urang guar pengalaman wae sareng urang angge logika bae. Teteh sareng Akang uninga lagu ieu tahu bulat digoreng di mobil dina katel dadakan 500-an gurih-gurih nyoy gitunya biasanya diajarkeun ku sim kuring teu henteu. Nah artosna ieu aya teori soundscape, berarti apa yang sering kita dengar itu yang biasanya bisa kita lakukan. Pun anak yuswana kantos ninggal gending karesmen si kabayan nu di Unpad nu dia aya Yudhistira Windiagiri eta pun anak nu ngawih ya. Harita teh si kakak teh 6 tahun tiasa manggung sareng Ibu Ida Rosida maestro padahal mah teu diajarkeun teh istuning sorangan weh ngadangukeun rekaman pribados da sim kuring sibuk pisan di sakolahan ngawulang padet. Teras teh aya oge les vokal ka sababaraha tempat teu aya waktu salarasan mah kanggo ngajarkeun pun anak. Tapi geuningan langsung bisa eta lagu Indung Jeung Anak, berarti nu kahijina mah soundscape. Tadi sim kuring ngupingkeun oge ti teteh da sakapeung nya heueuh atuh ari sakapeung mah coba mun Mineng bakal beda urusanana. Pan urang oge Mineng eta teh di ngalagu non teh ngupingkeun lagu apa? Tahu bulat, unggal menit teh sidikna aya mobil tahu bulat, kadangu eta si emang. Atanapi susu murni nasional. Tuh geuningan teh diajarkeun ku abdi ge. Atanapi dadadadadadadadam dadadadam dadadadadadam dadadadadadadam Indomie seleraku kan teu diajarkeun. Tah hartosna lagu Sunda oge sami. Salarasna mah nu kahijina mah teu kedah diajarkeun heula ku guru oge tiasa. Nanging panginten di dinya intensitas waktosna urang. Nu tadi teh berarti nu kawitna teteh sakapeung, ayeuna mah kedah Mineng pisan. Nu kadua, sabadana ngupingkeun da insyaallah pamit teras-terasan mah sanes mengukul dikupingkeun. Tapi rada kan urang sok pangangguran geuringnya pamitos aya lagu nu Mineng dikupingkeun gitu nya. Sok babari dihaleuangkeun. Haleuangkeun we heula, haleuangkeun heula. Engke ge insyaallah bakal tiasa. Atuh misalkan urang teh kawatesanan ku teknik neme ka dokter tikoro di antawisna aya pribados. Mangga tiasa latihan ka pribados, tiasa ka Bu Neneng Dinar, aya ka Ibu Rosyanti, aya Padian, aya Bu Elis Rosliani. Seueur tokoh-tokoh kawih anu moal ngoretkeun elmuna. Tokoh-tokoh Cianjuran kantun panginten urangna. Tapatarosan teh ayeuna bade malik teh kieu Padian. Bahasa Sunda kedah diangken we ieu mah nya tiasa sumber bahasa nasional teh ku ayana lagu leres. Urang nasional ayeuna tos pada tararangeun domba kuring. Nya. Eta fenomena berarti mun kitu sastra Sunda di Unpad saknya nama kudu aya pelajaran kawih 3 semester. Margi geuningan eta faktual nama punten sanes agul ku payung butut ku ayana karawitan sanes nya. Sanes pedah meureunnan eta mah Kang Sonu we pedah urang karawitan tapi itu faktanya. Nah urang Jakarta, urang Jawa apaleun bahasa Sunda ku Pak Iman Soleh nyanakeun sajak Sunda. Atanapi Pak Taufik Faturrahman nyanakeun borangan, pan henteu ku lagu. Apa itu borangan? Apa itu sajak Sunda? Kalau domba-domba kuring di angon-angon kukuring, di paraban kukuring, anak nage anak aku bah, cek urang Batak. Leres teu? Eta salah satu buktosna tah panginten ieu dina rohangan ieu sim kuring. Mudah-mudahan Pak Ganjar oge tiasa ngajengkeun ka prodi
Prodi, Om Dian ya, Prodi. Jurusan atau napi jurusan? Prodi. Prodi Sastra Sunda. Kedah aya pelajaran kawih temang. Eta mah wajib numutkeun simkuring mah. Aya henteu? Teu aya tah eta PR teh. Pami di UPI mah aya. Aya. Tos aya sabaraha semester Om Dian? Opat SKS. Sasemester. Tuh. Pami misalkan teu aya wae sok atuh bade dibuka teu aya dosenna abdi siap gitu weh. Teu kedah dibayar. Da abdi oge ASN di SMK 10 Bandung. Janten we dosen terbang mangga. Nya pira ku we ari teu cai-cai teuing mah nya gitu. Gitu. Ya, janten mudah-mudahan kapayuna di Unpad oge khususna di prodi bahasa Sunda tiasa aya mata pelajaran kawih jeung temang. Gitu harapan simkuring mah. Da pusat budaya Sunda mah kirang kumaha tos aya programna kantun panginten aya nama di prodina. Kitu panginten hatur nuhun. Manawi aya nu sanes? Aya tanggapan? Aya patarosan? Tah, di tarosanana nu beratna teh duh. Waduh. Untuk bager abdi bapak masuk ngomporan wae nu atos-atos oge. Neng eta si Akang tah kitu. Kamu salagu deui siapnya urang kembali ke laptop. Nyobian deui lagu Liliwatan Tineung. Gong kosong angklengan kamelang pepentasan di Bandung ke Purwakarta entepna kalebah dinya kana iuh-iuh kangen nu diuntun ti mangsa tepung jeung bulan nu terus ngambang pamentangan dina lahunan bimbang rentasna dilebah dinya dina ulekan kakangen nu disulam ku asih kasadra kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung kamelang kadua ikhlas nganteng jadi liliwatan antara nya jeung biheung antara nya jeung biheung hatur nuhun. Aduh, kaul Om Dian bade lagu naon? Madenda. Bungur yang ka Cianjur ya. Itu saya apalnya sak Wahyu Bismillahirrahmanirrahim.
Bungur jalan ka Cianjur, Gunung Pangrango ngadago teu weule sono, jentren kacapi gelikna suling geus deukeut ka Pajajaran, cek galindeng Cianjuran. Bungur jalan ka Cianjur, ka Cibalagung nuliwung teu weuleh gandrung, jentreng kacapi gelikna suling, jauh kene ka Pakuan, cek galindeng paninengan. Bungur jalan ka Cianjur, Gunung Pangrango ngadago teu weuleh sono, jentreng kacapi gelikna suling geus deukeut ka Pajajaran, cek galindeng Cianjuran. Bungur jalan ka Cianjur, ka Cibalagung nuliwung teu weuleh gandrung, jentreng kacapi gelikna suling, jauh kene ka Pakuan, cek galindeng paninengan. Mangga Om Dian. Atur nuhun Kakang Sony. Hadirin sadayana boh anu di studio oge anu di layar Zoom kanggo pajemuhan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Mugi-mugi lagu liliwatan tineng nu tadi parantos diulangkeun ku Kakang Sony Windiagiri tiasa katampi kalawan kasugemaan. Hiji mangsa engke di dieu urang kakawian sasarengan sareng hiji mangsa buat tahun payun urang cobian latihan sasarangan bari jeung dipasangkirikeun. Amin. Hatur sewu nuhun utamina kanu araya di dieu oge kanu di layar Zoom insyaallah urang tepang deui ka payuna. Mugi-mugi sadayana disehatkeun. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.